Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanggakeun nazam salajengna anu insyaallah dijudulan dinten kiamah. Mugi manfaat khususna kang al-fakir hadal asbi umumna kang urang sadayana. Amin Allahumma. Gusti Allah tos ngadawuh dina Quran tos diwu Ari kiamah pakewu sakabe gunung raruntuh, gunung-gunung talabrakan cah laut kadaratan, hancur sakabe hayawan jalma taya kasadaran. Ti ayeuna babakalan tikanya eta badan sacan datang panggilan tugas asup ka kuburan. Di dinya makhluk ngegelar karumpul di arah masyar, rasa alam abjeng lapar cing jareri cing galewar. Iwal jalma anu taat anu kersa syukur nikmat nu turut kana amanat ku Gusti Allah dirahmat. Pikeun udara karipu awak ngerasa disipu ku panon poe nu tujun teu aya keur nyalu. Di dinya ngadaragoan nyaeta buku bagian meriksa malam-malam ngarepkeun kasalamatan. Gusti Allah marentahkeun terus buku diaurkeun diparilihan ku anjeun padahal buku apaleun. Bukuna datang sorangan sabab apal kadunungan, dibukakeun ku sorangan ditempo ka kadungan. Karasana teh nalangsa emut sakabena dosa, hayang tobat geus teu bisa iwal nendangan panyiksa. Ari siksa di akhirat ripu leuwih ti sakarat, moal aya anu kuat karasa saurat-urat. Saterusna bakal nyorangnya eta marentas cukang, cukang nuka cidalewang seket alabatan pedang. Rupa-rupana tingkana kumaha eta amalna, aya anu kusirahna nu tara sujud tadina, aya anu kawas kilat, aya oge anu lumpat, nu bener maca syahadat, nu tara ninggalkeun salat. Ya, urang sadaya cing tiasa ngaraksa kana netepan anu 5 waktu. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.